doa restu di bawah sering di bapak wire abdi dinten jumaah badhe ngalaksanakeun isukum sunah rasulna. Lah apa? Kabeh lak papa. Bapak reus boga hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala hawla wa quwata illa billah. Munggaran pamuka lawang carita tur catur pituna galur urang disangkeun pinuji kagusin masuci lan syukur kana Ghafur. Rehing kudat urdat mantena kugarcaning mantena dengat ayeuna urang masih kene tiasa dikersakeun raskeun hirup jeung kahirupan kumeladang di alam pemenangan kempel silaturahmi dina sonten anu pinuh rasa bagja sinareng waas ieu. Shalawat ke salam mugi papaosna diurumkeun ka panutan sakumna umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka kulawargi sahabat serumatna anu papaosna micinta jeung miconto muntang pageuh piulang matena dugi kana tungtung hurip hirupna zaman. Mugi orang sadaya kangkeun umatna king syafaat dina waktosna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi pinusepuh anu sami rawuh hadinu hormat simkuring langkung utami kersana ingkang sepuh Ibu Rama pi pangantenen Bapak Ade Sapudin kali Ibu Nani Suryani. Sakumaha nu pratos kauninga rengse urang sadayana sepuh palawari sadaya dedelu merupi osan-osan ayat suci Al-Qur'an. Denget ayeuna beris digelar lajengkeun kana galina acara adat budaya pi pangantenen Sunda anu ilahar disebat acara ngaras sungkeman sareng siraman. Sakumaha nu partos kauninga utamina kersana pun lanceuk Kang Ade teh Nani Sapala Putra sekolah wargi. Sama paosna ngajajab milampa ketikah ti para pi pangantineun cindekna galina acara ieu nyurup kana piruk rasul nyaga kanjeng agama. Yang sakuna makhluk dalam dunia sapapaosna kedah kenging restu manah pangjajab doa tilu jantan Ibu Ramana sangkan pamaksa dan dilusuran ridho Allah Subhanahu wa taala. Karesmen dikawitan kumarupi karesmen ngecakeun aisan. Dina waktosna ingkang sepuh Ibu Rama baris ngagendeng ingkang putra baris sapertos di ais. Diri ibarat aisan bapak jeung mamah baheula kahidep geulis uci. Kalenggah alon-alon pinu kanyah pinu kadede. Diacakeun era waktosna dipalipayun sanes maksad ngecakeun kanyaa. Lain harti megatkeun katresna. Utamina seja ikhlas ngajajab kana niat anu mulya ka ingkang putra. Lajengkeun karakaresmen ngaras alkecap tina ngaraas ngantelkeun dapah sampean kana kulit cai dina waktosna insyaallah tawis bakti ingkang putra kanu janten sepuhna sejak ngaras dampah sampean ngawasuh dampah sampean bapak sareng mamah sungkeman sareng siraman teh sanes sejak pamitna ingkang putra munut restu neda widi ti bapak sareng ti mamah. Syariatna adu kasiramkeun mung saukur cai ku warnaning kembang.
syariatna anu kasiraman mung badana mung ragana nanging insyaallah hakikatna anu kasiramkeun teh doa urang sadayana utamina doa restu ti bapa sareng ti mamah bersihan lahir tupaning batin jiwa jeung raga ingkang putra rehing dina sabaraha dinten anu bari sumping si geulis Sucia Panca Lestari kembang kanyaah mamah Nani putri kadedeh Bapak Ade Supudin kareueus ti lancek-lancek sejengah mah saga rumah tangga Masya Allah mugi ngalangkungan pangjajabna tina acara pangaosanana mugi ngalangkungan karesmen adat dengan ayeuna sing janten marga lantaran lungsunah ridho Allah kahidep geulis ngalangkungan doa restu ti bapak sareng ti mamah kali sepuh sadayana sangan hidup laksana rumah tangga bari adina ridho Allah sakinah mawadah rohmah jeung barokah amin ya Allah ya rabbal alamin tawih pitumbayan galna acara sumangga urang aos basmalah bismillahirrahmanirrahim Bismillah ucap wiwitan nyebat asmana suci uga jayaning sampurna kadar kersah yang widi sing nyampak diraga sukma tong poho takdir ilahi mugia nu magung nu asih jadi asih sing jadi insan kami jadi manusia utama nu soleh lahir jeung batin amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang amin ya Allah ya rabbal alamin geulis uci yakin teu aya dia anu sok salemna galecok dina emutan bapak sareng mama siang wengi 10 taun likur taun iwati salamina bapak sareng mamah toleh nedek ka Allah sakan hidup pala putra sadaya bagja di dunia rawuh akhirat yakin uci teu aya di sok galecok dan emutan bapak jeung mama ngagarentes sareng sina salat ka Allah iwati munajat ka Gusti sangkan hidup jeung lancek adi sadaya salamet dunya rawuh akhirat Masya Allah ma bapa cobi emut-emut raos-raos ku mamah sareng bapa nalika Sucia Panca Lestari aya dina rahim mamah 10 tahun kapengker tapi nahabet asa karasa keneh ku mama nahabet asa kacipta keneh ku bapa nyerina mamah nalika ngagarekeun neng kalam dunya katawis mamah kuyang getih tandon nyawa samalih katawis ku bapa uji keur leutik titir likanana uji keur leutik ogokna sok dioconan kuno jadi lanceu
Masya Allah tekaraos menghirup dalam dunia bulan kaliwat wanci kasungsi tahun perantos kalangkung sucia panca lestari kiauri wancina sumpik takdir te Allah sejak ngamah saga rumah tangga bakal sering tebih ti mama sering anggang ti bapa. Masya Allah urang gelar kawaas urang sadayana utamina urang gelar kawaas bapak sareng mama silokana kanya indung jeung papa kejudi anak nalika baheula uci aya dina aisan mama tengah wengi sepi jempling cerik balilihan enggal dirabuku mama enggal digegepan ku bapa bari bapak mama ngahariring ayun aming geulis ayun aming sangkan repeh tina cerikna. Masya Allah begitu diaturanan ka bapa kali mama nyarengan lengkah ning sucia sumangga dihaturanan. Gelis raoskeun belitan sinjang lir ibarat aisan mamah sareng bapa anu sapapaosna nyarengan lengkah hidup nutur-nutur hidup ngaping hidup ku kamelangna ku kanyaahna regepkeun ku hidup hariring bapa baheula regepkeun ku hidup hariring mamah baheula nalika ngais-ngais hidup nemungkeun kanyana ka hidup bapa mama gelis mangga sumangga ngawitan ngalengkah baris nincak laki rabi beranaking buah Bapak Mama mugia Bapak sareng Mamah ikhlas tawis ikhlasna Mama tawis ridho galina Bapak sumangga aisanana tiasa dilesotkeun beral gelis anaki mangga haturan Bapak Mamah tiasa lenggah di dipayun gelis mangga calik aneprok madep ka Bapak sareng Mama. Neng Uci nambah hidup seperti diaisku Mama hidup seperti diaisku Bapak eta aisan Bapak jeung Mamah baheula ka hidup pinuh kanya pinuh kadede sok sieun hidup teh labu sok paur hidup teh lepas labuh tina pitu tersepuh lepas tina keimanan eta panyanggeud esan indung jeung Bapak ka hidup geulis sakapeung neng sok gegeresina hate kunon Mama Bapak sok serewet ka hidup seueur panyarek seueur piuruk seueur pangwagal sing yakin geulis eta teh kanya sepuh niat ucap lampah Bapak jeung Mamah ka hidup salami ieu sangkan hidup salamet dunya rawuh akhirat. Masya Allah Neng denget ayeuna hidup madep kapunan Bapak sareng Mamah ngampari implengan nyampak udagan sejang ngamah saga rumah tangga kalayan hidup mibanda harapan hoyong ngelaksana rumah tangga beri tengtem lahir tungkaning batin bagja waluya dunya lan akhirat aya dina ridho Allah insyaallah geulis hidup bakal laksana bagja waluya ngarumah tangga bakal barokah hirup dunya jeung akhirat
nanging jimata lamun denget ayeuna bapa jeung mamah ngahampura kahidep. Lamun bapa jeung mamah ikhlas manahna ninggalihna sabab yakin geulis lain harta sanes dunya lain tahta tapi iwati panghampura indung jeung bapa ketlak jimata bapa jeung mamah eta jimat kabagjaan hidup eta jimat keselamatan hidup dunya rawuh akhirat. Masya Allah ku kituna geulis denget ayeuna temongkeun ka bapa sareng mamah hidup hiji putri anu solehah ngampar asa rumasa dosa ka bapa sareng ka mamah geulis sumangga punut restuna pedih ka meninggalihna kedalisan sasauran sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, Papa, abdi nyuhun kedoa restu ti Mama sareng ti Bapa. Wire abdi dinten Jumaah bade ngalaksanekeun isukum sunah rasulna kekersana Cep Septian Adiansa. Masya Allah Pak Ma kadang ku bepasan ku mama swanten ning suci kedalisan maksud mudut restu ti bapak sareng ti mama. Pak Ma temongkeun kanyaah mama tegerakeun kajembranan bagja doa restu kanggo eneng ti bapa sumangga pangjajab doa kali restuna. Cik, nak papa kabeh anak papa Bapak reus boga hidup. Bapak dianugerahkan diri hidup sakabeh anak bapak wewe bengkulkeun anu ahmo hidup moal papanggih di jeung bapak moal papanggih jeung genetik bapak anu kursemet diri hidup isuk hidup bakal ngasuh turunan ti batur ngan bapak rek amanat ka hidup gade sing pindah cai pindah tampian ulah pagirang-girang ngisikan hartina kuduluyu jeung kaayaan turunan ti batur. Ci bapak ridho ci ikhlas mugi hidup rumah tangga tina bagja sapapaosna dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Cik anake dageus waktuna hidup kudu rumah tangga izin papa doa mama doa marengan ka diri hidup cik tina bagja. Allahu akbar rabbi habli minasyolihin rabbi habli minasyolihin rabbi habli minasyolihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah sakecap ikhlas ti bapa saketlak si mata ti mama insya Allah jadi banjaran bagja sabuana hidup dunia lan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis sajina mangga hidup ayeuna cepeng bokorna bapa mama sumangga biasa dikocorkeun kana bokor nu persogikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Cai ngagenclang herang lir ibarat weningna mama lir ibarat weningna bapa
tahun likur tahun ngaraksa ngariksa hidup tis linduh karosna lir ibarat kamlang bapa ibarat kadedeh mamah ka hidup insyaallah mangga si pendai bokor sareng kardina gelis sing emut pidawuhna sawarga aya dina dampal sampean sepuh sawarga aya dina dampal sampean sepuh hartosna geulis kasalamatan hidup kabagjaan hidup dunya lan akhirat umat jimatna iwati hidup kedah hormat tilawat ka bapa sareng ka mama salamina geulis tong sakali-kali deui mamah ngecelakeun cimata alatan raheut manahna ku hidup tong sakali-kali deui bapa ngecelakeun cimata alatan raheut manahna ku hidup cilaka hidup dunya lan akhirat naudzubillahi min dzalik geulis ku kituna mangga tegerakeun rasa rumasa ngampar dosa ka mamah wasuh dampah sampean mamah sing bersih sing lantis beristighfar dina mana bismillah kapan pinawono aku kasagungna umat Gusti Allah nembe ngahampura mun sepuna ngaksa ngami ngapunten kaputangan sepute wawakil Gusti mangga dirabu dapah sampean mamana simpen dina lahunan hidup usapku kanyaa usapku ka dedeh geulis dampal sampean mamah ieu anu baheula guyang getih tando nyawa nalika ngalaharikeun hidup kalam dunya nanging mamah ikhlas mamah ridho saja tining ulas asih karujatan putra pasihan sesengitan mugia ngalakungan ridho ti mamah sinyateun marga lantaran sengit nyambuang wangi ka rumah tangga hidup sabuana lahir tumakaring batin insyaallah geulis mungkur sakedik mayun ka mamah tetep sorat soca mamah sorat soca mama anu gegetna antem ngaraksa ngariksa 10 tahun likur tahun negerakeun katresna sapapaosna tuk dugi ka ayeuna tapi uci mana hormat hidup ka mamah salam ieu mana bakti hidup ka mamah kalau sering nyesahkeun wae ka mamah kantos suntak sentak ka mamah istighfar geulis neda widi ka mamah neda hapeun ka mamah kubrakeun mastakana sungkeman ka mamah bismillahirrahmanirrahim duh mama ieu abdi nada ampun aduh waning dilahir mangga dirangkul mamahna geulis rangkulnya rangkul deui mah hareboskeun doa mama rumaos gerenteskeun doa mama ku uci ka mama sering rungsi hapunten abdi mangga mah diambung keningna ambung tarna neng doakeun ku mama beral geulis anaki masyaallah lungsur tina lahunan kanyah mama geulis mangga nalika sagedengeun mayun ka apa nedawi di apa neng sucia sejeng ngaras dampah sampean apa bismillahirrahmanirrahim kiwari cunduk dewoko wancining ridho ilahi putra teh sumeja bakti ngabakti lahir lan batin ngawasu dampal sampean ibu Rama wiwit lahir
simpen dapat sampean anak kana launan hidup gelis. Usapku kanya, usapku kadede hidup. Ieu dapat sampean apa nu teu ngalengkah ngeueur kipayah teu siang teungi. Sangkan kulawarga raharja sapapaosna tilu perkara anu pegat amalana di antawisna pala putra anu soleh-soleha hormati lawat ka ibu ramana sapapaosna nganuakeun kerjatan ibu ramana. Guratarai bapa nu saepku mikabela ngaraksa ngadiksa kapala putra 10 tahun likur tahun. Tapi cobi mana bakti hidup, mana hormat hidup ka bapa, kelah katos aya hate nu awon ka bapa, carusan nu awon ka bapa. Istighfar geulis, kubrageun mastaka kana luhuran bapa, jumriteun ati istighfar, nada haputeun ka apa. Bismillah. Duh bapa nu ngaraksa siang wengi ka abdi Rangku dedeh rangkunya gelis cakatan bapa ngaharewos ka bapa nganuhunkeun ka bapa anu toleh ngatik ngadidik ngawaris harti nganteur ku piurukna ku piulangna sangkan hidup laksana jadi manusia utama insan nu kamil. Masya Allah. Hapunten abdi hapunten. Gelis lungsur tina launan kanyaah bapak sareng mama regepkeun ku hidup. Danget ayeuna bapak sareng mama teu aya anu janten cita-cita, teu aya anu janten udagan. Iwati bapak sareng mama hoyong bingah mana, iwati bapak sareng mama udagan hoyong harapan hoyong tentrem lahir tumangani batin. Di antawisna gelis bapak sareng mamah bakal bingah manahna, bakal tentrem lahir batina. Upami ninggal pala putra silih pikanya, upami ninggal pala putra silih pika dedeh. Ku kitu negat ayeuna, Uci, amu tresna, amu Dwi, Teh Tri, Teh Maya, oge Adi, Diapuri, temungkeun ka bapak, tinggalikeun ka mamah. Yang hidup adi jeung lancek anu silih pikanya ahna, adi jeung lancek anu silih pika dedehna, runtuh tahu saujuran sapapaosna silih ngadoakeun dina kasayan. Gelis ceketan tetehna neda widi pundut restu ti marantena. Rangku dedeh rangkunya tanda katresna antawis adi jeung lancek sangkan bapak jeung mamah tentrem lahir batina, tentrem bingah sapapaosna. Tebih ti panca bae. 2 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
di gondeng papa lajengkeun geulis mangga ka sepuh-sepuh sadaya aya emma aya uwa paman bibi sadayana mangga deusan ku hidup di jajab indung nya indung anu kandung cur siraman ku tirta warnaning kembang mugi anaki suci lahir suci batin ti naung agung hirup panjang mangga bila aya sepuh dipengker bade deusan da wedi mangga tiasa kapalih payun calikna jajab doa jajab restuna kanggo Neng Uci bawa rumah tangga lir sawarga duh jemaati mugi ayu tebih ti anjeunna muga harja rumah tangga lir sa dedah anaking nu gelis mugi pala putra mangga sarengan ngalingkung Bapak Mama estuning trik putih jatiring persis sakeran jaring padang ikhlas lillahi ta'ala sing rutut sauyunan pageuh dedeuna matri asihna masya Allah rangkul kanyaan rangkul kadedeh antawis pala putra ngagerentes doa ti bapa ngaharewos doa ti mama sing jadi manusan utama insan nu kamil sapaposna idang rahmat Allah sakinah mawadah jeung rahmah sabda pala putra laksana bagja dunya lan akhirat masya Allah amin ya rabbal alamin.
Masya Allah, piuruk sepuh piulang ti bapa mugia jadi bekal nu utami kamu hidup pala putra bapa jeung mama ajeg panceg dina papagon agama bagja lahir tumaring batin selamat dunia rawuh akhirat. Masya Allah, amin ya robbal alamin, amin ya Allah. Bangga gelis lungsur tina rangkulan kanya lungsur tina sungkeman kadede para sepuh sadayana utamina gelis lungsur tina rangkulan kanya bapak sareng mama keclak cimata sepuh sadaya keclak cimata lancek jeung adi keclak cimata bapak jeung mama insya Allah ieu jatuh syariatna lusuna ridho Allah kahidap jajab doa di sadayana gelis sucia panca lestari mugia ngalengkah milampah ketikah sing aya dina rahmat Allah sakinah mawadah jeung rahmah tur barokah ajeg panceg dina pono agama insya Allah salamet dunya rawuh akhirat amin ya Allah ya robbal alamin. Gelis satu acan hidup ngapuji kapang siraman diaturanan bapak mama kanggo nyenget palita anu seueurna 7 cepeng ku hidup palitana laku ti payun bapak diaturanan nyenget palita anu seueurna 7 hiji-hiji bari seungeut ku bapak sareng mama. Bismillahirrahmanirrahim. 7 palita nawiskeun sakuna wanci sakabeh mangsa bapak toleh nyaangan kahidep sareng mama ku doana sangga hidup penang jeung caangna bagja hirup dunya jeung akhirat dibarung ku doa muga hidup sing penang jeung caangna bagja rumah tangga caangku kebagjaan caangku kebarokahan salamet lahir tumakaring batin insyaallah. Alhamdulillah mangga tiasa spesial jeung persiapan hidup baris ngabujeng kapang siraman bapak mama mangga urang sami ngadeg nyarengan neng sucia nedawidi para sepuh diaturanan nyagetan kapang siraman utamina ka kesepuhan Wak Yuyu Bi Nyai Ena Mang Oman Mang Dedi Mang Ocit Mang Agus oge Mang Iim Hotimah nedawidi tiasa nyagetan kapang siraman dina waktosna hidup ayeuna saja ngalengkah ngabuja kapang siraman ngalabuan amparan cinjang anu seueurna 7 jabat basmalah bismillahirrahmanirrahim sumang hidup ngabujeng kapang siraman. Sajengna bapak mama persiapan ke urang sami ngucur di batin suci lahir tumakaring batin wening sapapaosna insyaallah. Sajengna bapak mama sate acan bangga tawis ayeuna barik neng mangga diaturanan di kobok caina di rawu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah paratus tengse gelis mangga calik deui. Nedawidi salajengna haturan sepuh kaum ngawitan nyiraman mamah mangga diaturanan 3 kali 3 wangsuran siraman ti bapak sareng ti mama. Gampang sampai anak kumaha neng gitu. Terus pandangan nanti kumaha neng gitu. Anu nuju kieu mah hilap tukang ngawartosan kedah diwartosan.
yang nulungsur karena dampak panangan sesepkeun kabacaan sesep ku hidup insyaallah ger-ger entaskeun doa mah sallallahu Allah Muhammad Rengse gelis salim ka mama pasian doa heula tu mama alhamdulillah sallallahu mangga akang mangga dihaturanan sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Angan abdi kucak Sajana haturan Dedak Widi Ma Iim tikawit Pa Iim cekap sawangsulan ya Ma cekap sakali cekap sawangsulan bumi alamna ya Allah Dedak Widi doana kanggo neng uji Ma maha kuasa amin ya Allah Allah Muhammad amin ya Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah bagja kanggo hidup gelis masih kena dilungsuran ku emak lujantan bakal rundayan kula wargi hidup masya Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah neng salim ka emak mak salim heula ieu neng uci iya sajengna uwa yuyu sallallahu alaihi wasallam Kang Oman di haturanan salajengna Mang Oman sallallahu iya mangga haturan kita sini Kang Oman ke persiapan Mang Dedi tacan katawis Mang Dedi tacan aya Mang Dedi saja Mang Oman persiapan ge Mang Ocit mangga mangga Kang haturan junjunan siap Salawat sinar salam ke Kanjeng Nabi Muhammad sinar para sahabat sallallahu ala Muhammad sallallahu alhamdulillah alaihi wasallam gelis salim ka Emang Kang Oman Dedak Widi hatur nuhun Mang alhamdulillah Pajena Mang Ocit mangga dia trenov Getos Pak Yuyuk mangga dia teranan Salam sallallahu ala Muhammad Katawis katampi kusimburing aya Mang Ocit Mang Agus Binyai Bituti Bililis Mang Muslihin persiapan kini waktu sedaya teranan ngadugikan siramanana sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sajena Mang Ocit salajengna persiapan mangga Binyai Cilemang oge persiapan wahdina husna dihormati buluh muni syuur kenar harai alhamdulillah amin ya Allah Binyai Cilemang haturan wassalam sallallahu ala Muhammad mangga di haturanan sallallahu alaihi wasallam sajena manawi Mang Agus laras Mang Agus persiapan alhamdulillah hatur nuhun sajena haturan Mang Agus sumangga doa nati sadayana ditampi ku lahir batin persiapan Pak Ustadz di haturanan tangga
tiasa ingkatan mangga sambil ngantos Pak Ustad heula sementawis binyai ieu masih keneh paratos ayo lajeng Pak Ustad di haturan rupina pamunduti mama Pak Ustad Dinda Widi harakeskeun doana amin ya Allah amin alhamdulillah tunun sejenak bituti manawi laras bituti di Palimana ibu mangga lajeng bililis Mang Muslihin persiapan oh muslim parantos sallallahu alaihi wasallam mugia angan abdi kucah Alturun sejenak bililis manawi oh iya sejenak bituti oh ti langsung nyangan bumi alamna ya Allah maha kuasa ya Allah maha kuasa sallallahu alaihi Muhammad mangga beri ngaibakan neng masih kiatnya tak cantiri seacan teteh hoyong ngibahkan iya mangga haturan atuh teh terserah ambut terserah mangga haturan bade sabaraha siuk mangga bebas lah dugi ka CF sagento iya lajeng teh Dwi persiapan para lajeng teh Tri persiapan alhamdulillah hatur nuhun ambu ajena ambu Tri teh Tri mangga haturan Kakang Nabi Muhammad lindung turan ka umatna ka sahabat alhamdulillah hatur nuhun Azna teh Maya nah ieu CS ieu teh PS CS the best bestie nah the best bestie paseate tanda ka cinta paseate tanda ka tresna ditampi ku lahir batin dia mah kumaha di Banjur nah di Seuceuhan ayo Kak Ade Ambu Tri Ambu Tresna Ambu Dewi mohon izin saat ini saya mengarahkan Anda fokus kamera hiji dua tilu ya gak bebas hiji dua tilu mantap Ambu Dewi dengan gaya yang khas reng separantes bungsu badai mangga gelis mangga madep deku kapayunan teteh gelis sejehan ieu raina doakeun ieu raina mangga tapi lebarnya pilih tis bayus badai kerasa neng siap bismillah sakedik ya disesep ngalap barokahna cek dua anak titip bapak mama ya si bungsu alhamdulillah para cekap para atas cekap hatur nuhun alhamdulillah insyaallah bakal enggal nyusul siap nah sakatanan wae rupina teh sakatanan wae urang langsung difoto kanggo kamera hiji dua tilu oh ayo neng gelis mundur sakedap ya lu sakedik ya senyum hiji dua tilu hai bebas angkat di parangan 1 2 3 sip dengan gaya yang sama Ambu Dewi
Para terus sementawis. Deui diulang siap 1 2 3. Akang urang buduh heula gelis mangga tawis muringna ati hidup niat anu mulia sejak ibadah ngelangkungan akatika mugia sakinah mawadah sinareng rahmah pancekan apapun agama salat jeung salat jimat katengtraman hidup jimat kebahagiaan hidup insya Allah parantos mangga kurang difoto lah Kang Ade teteh mangga aturan siap foto lah bapak sareng mama persiapan formal 1 2 senyum diwangsulan ya dikecup nah Pak siap tahan parantos segap siap kurang sasarengan punten mulung artosna teking saling suntrung silih lei ya insyaallah sadayana kebagian siap persiapan bisa kadupak di DWA siap 1 2 3 yo kapengker aduh uluh tiluhur aya kayak tiluhur oh itu saha Allah abu tresna ciado alhamdulillah amu awur ke amu itu ada nih oh abu tong siapkeun abi teu kabagean alhamdulillah buhur pak kaburan Mang Oji terus nyawer tadi tong mulung unggul Kang Ai harus sanes di tadi tuh timang Ai uloh aya ngabungur alhamdulillah tuh para dosep aya kene si mamah tuh weh mah kadi atuh teu bage